Wilujeng Sumping. Pernah tanya kapikiranku urang sadaya, tina sakitu anak kajadian unggal poe, nah ngan saitik nu jadi warta. Nah, dina pedaran kali ieu, urang bakal ngabongkar rusiah dapur redaksi. Hayu urang intip kumaha carana hiji kajadian biasa bisa diolah jadi carita nu matak ngagenjelengkeun. Setacan orang telem leuwih jero, hayu orang mikir heula. Nah, lamun ucing tatangan naik kana kenteng teh pantes gitu jadi warta nasional, nyatang tos hentepan. Tah, ieu teh sanes patarosan heureuy. Justru ieu gerbang munggaran pikeun unggal jurnalis. Kamampuh pikeun milihan mana nu penting jeung mana nu henteu, eta pisan anu bakal jadi jejer obrolan urang. Oke, hayu urang mimitian ti dasarna heula. Sateu acan ngadegeun gedong warta anu agreng, urang kudu apal heula naon batana. Jadi, naon atuh sabenerna ari warta teh? Ngan saukur informasi biasa atawa aya nu leuwih ti kitu. Tah, ieu kecap kuncina. Fakta. Warta teh sanes carita fiksi atawa novelnya. Mun ngarang novel mah bebas rek kumaha ge, ari warta mah wah, haram hukumna ngarang-ngarang carita. Dasarna kudu kanyataan. Jadi, wartawan atawa jurnalis teh ibarat detektif. Pancena lain nyiptakeun carita, tapi ngumpulkeun jeung nyusun potongan-potongan fakta nu pabalatak jadi hiji gambarang anu kaharti ku balarea. Sapertos dokter nu butuh stetoskop pikeun mariksa pasien, jurnalis oge boga pakakas andelan. Sanes ragaji atawa palu tangtosnya. Tapi saparangkat pananya sakti anu bisa ngabongkar kejadian naon wae. Hayu urang kenalan jeung pakakas ieu. Ieu mantra saktina 5W plus 1H. What, who, when, where, why, jeung how. Atanapi dina basa Sunda mah naon, saha, iraha, di mana, naha, jeung kumaha. Bayangkeun ieu teh resep utama pikeun ngadamel warta. Lamun salah sahiji bahana leungit, contona teu aya jawaban naha, wartana bakal karasa hambar, teu puguh rasanya, tur pamirsa pasti bakal bingung. Panenyana tos aya, ayeuna kumaha carana nangan jawabanana? Aya 3 jalan utama. Kahiji paniten, urang jadi panon langsung di lokasi kejadian. Kadua wawancara, urang jadi ceuli pikeun ngaregepkeun carita ti narasumber. Katilu riset media, urang jadi utek nu ngolah data-data nu geus aya. Nah, nu pangpentingna, jurnalis profesional mah moal gumantung kana hiji cara wungkul. Maranehna bakal ngagabungkeun tiluanana pike mastikeun yen informasina teh bener-bener valid, sanes saukur gosip. Ayeuna urang mayunan tantangan saterusna. Unggal detik aya jutaan kejadian di sakuliah dunia. Lamun kabeh dijadikeun warta, wah bisa lieur sirah urang. Janten, kumaha wartawan nyaringna? Tah, maranehna boga nu namina radar warta. Ieu radar ngan bakal disada bip bip bip. Upami ngadeteksi kejadian anu ngabogaan ajen atawa nilai anu khusus. Tah, radar ieu teh namina ajen warta. Ieu saringana. Contona, waktu, naha urang sering pisan ngadangu istilah breaking news? Sabab kajadiana anyar kene, masih kene hanet. Hubungan, naha naikna harga beas jadi warta utama? Nah jelas, sabab langsung mengaruhan eusi beteng urang sadaya. Aneh, naha lamun aya anjing bisa ngomong jadi warta? Kusabab eta teh kajadian anu luar biasa. Sareng tangtuna konflik, timimiti debat pilkada, nepi ka pertandingan main bola, konflik teh sok narik perhatian. Salian ti eta aya oge deket banjir. Di kota Batur meureun ukur jadi informasi. Tapi mun banjir di Gang Imah sorangan, eta mah geus jadi musibah. Teras kasohor. Naon wae anu dipigawe ku artis atawa pajabat pasti jadi sorotan. Sareng anu pamungkas batak ngahelas atawa human interest. Carita perjuangan saurang nini nu hirup sesorangan, contona sok matak nyentuh kana hate. Nah, perhatikan catatan penting ieu. Warta anu bener-bener kuat teh biasana lain ngan boga hiji ajen, tapi borongan. Contona, kejadian artis kasohor nu kacilakaan, konflik, basa balik di acara amal. Matak ngahelas. Tah, eta geus pasti jadi warta gede pisan. Oke, bahan-bahan faktana tos kakumpul, resep ajen wartana ge tos kepilih. Ayeuna waktuna masaknya eta ngawangun tulisanana. Jika ngawangun imah, nulis warta ge aya struktur atawa blueprintna. Hayu orang bedah anatomi warta.
Iya struktur anu legendaris di dunia jurnalistik, piramida tibalik. Gampang na kieu, naon wae nu pangpentingna simpen di paling luhur. Nah kitu, sabab di zaman kiwari, perhatian orang teh pondok pisan. Lamun dina 3 detik munggaran pamaca teu ngarti naon inti wartana, maranehna bakal langsung scroll neangan warta sejen. Janten, paragraf kahiji teh ibarat kunci hirup paena hiji warta. Piramida ieu dibagi jadi 4 bagian. Kahiji, judul. Ieu teh ibarat papan ngaran toko nu ngagupayan urang pikeun eureun. Kadua, bubuka. Ieu etalasena nu mintenkeun barang panghadena sangkan urang panasaran asup ka jero. Katilu, waruga. Ieu si tokona, tempat sadaya detil 5W+1H dipedar sacara jero. Sareng kaopat, pamungkas. Ieu pantoka luar nu masihan kasimpulan saacan pamaca ninggalkeun tulisan. Cekap teorina, ayeuna waktuna urang praktek. Urang bakal jadi detektif warta sekedap, terus ngabedah hiji warta asli. Siap? Hayu urang mimitian. Hayu orang tingali contoh ieu. Judulna, Kutaya Pisan Cukang Barudak Sakola Kudu Mentas Walungan. Ti judulna wungkul urang tos biasa ngabayangkeun dramana. Teras tingali paragraf kahiji. Ta ieu bubukana, sadaya inti carita diringkes di dieu. Lamun urangan maca ieu, sahentena geus menang gambaran besarna. Nah, paragraf saterusna ieu warugana, tempat caritana dijelaskan leuwih jero tur rinci. Jelas pisan pan pola piramida tibalikna? Ayeuna, urang bedah DNA wartana nganggo rumus 5W+1H. Saha nu karibet? Jelas, murid MTS Almanar. Di mana kejadianna? Di desa Mekarwangi, Garut. Naha ieu kajantenan? Alesanana kusabab teu aya cukang atawa jembatan. Naon inti kajadianna? Para murid kapaksa mauntas walungan kanggo ngiringan ujian. Iraha dina mangsa ujian sekolah. Sareng kumaha carana maranehna mauntas? Ku cara nyopot sapatu jeung mapai galengan. Tuh tingali, kumaha genep patarosan saderhana ieu bisa ngabongkar hiji carita sacara lengkap pisan. Tah, sadayana Rusiah dapur redaksi tos orang bongkar sasarengan. Ayeuna, cobi jawab jujuh patarosan-patarosan dina daftar ieu. Upami seueur anu tiasa anjeun conteng enya, wilujeng anjeun tos gaduh pondasi dasar seorang jurnalis. Tapi, sanajan teu hoyong janten jurnalis, pangawaruh ieu penting pisan, sangkan urang sadaya janten pamaca warta anu langkung cerdas, anu tiasa ngabredakeun mana warta nu berkualitas jeung mana nu henteu. Sabab dina akhirna, jurnalis nu hade tara eureun tatanya, sareng pamirsa nu cerdas ge kedahna kitu.